mananya ngalananya. Aing mah. Yang nyangka itu ah. Oh, sih euy. Mending gak usah lokan, dulu jemaah teh. Ah, modal di dia ya. Kenangnya. Nahan ya. Tuh bang. Kan iya ngomong iya nu sorangan ya. Iya mah. Kolot. Tapi ya anggaran pada kayak diwariskan kadinya umurna. Bener oh bae. Lega euy ngeunah. Tuh gunung oge di dia mah. Katingali oh bae meni indah. Tempo tuh. Omas nya. Tampo mas. Yang. Mah gagal ya teh. Oh bener untung dirinya mah buka warisan kata itunya. Ya manu kolot bang. Awan anu di dia mah bang. Geus di jarwara. Bisa wae. Ya ujung-ujung nama merendah. Dirinya. Amis budi ente teh siapa ya mah. Gitu bang lah gitu mah. Alhamdulillah sakit nya. Bang. Bisa na dinya. Asap we. Ieu sawah bang. 2 hektar. Punten. Mangga. Mana? Bade tuh mah asa. Mun. Sawerna di dieu teh seueur bangkong emas. Palih mana ya? Mana mau ya? Sakarek ngadenge urang degenya. Coba. Cobaan tadi itu tuh. Itu tuh Seueur palih ditu ah. pasti di dinya dah seueur jalmi nu padarinya. Ya tuh tapi dicobiannya. Yuk, yuk. Enggak, nunya. Ya bangga. Wah, jelema teh rupa-rupa wae. Bangkong emas. Dan itu mah penenten nudukeun ka ditu aya naonnya. Teuing. Aya naon mah. Ingat urang ada di seberang sawah, karena toko emas ada mana ngeburumuskeun wae batur teh. Kan lah asap. Ini mah iyang ka mana nya? Ternyata tadi teh ka sawah, ayeuna ka sawah eueuh aing. Aduh, aing kumaha nya. Ya jelema di sawah aing ka ditu ah. Ayah deh, terjemah. Oh iya rupa-rupa. Rupa-rupa. Patok kerikil ini. Betul Pak. Ini Mang Iyang. Saha? Mang Iyang. Anu tadi teh itu. Itu anu dengan ieu perut. Belah di itu dah tadi mah. Cobaan kan itu tuh. Kemana? Tadi tuh. Anjing kira ngaon si eta ka sawah. Ngomong nama sana rek neangan bangkok emas di belah ditu. Tuh, cobaan teang ka ditu tuh. Coba. Oh gitu. Aing ka ditu ka mana adi teh? Ya aing batok nyeri di dago saya nyut-nyuta. Aduh anjing teh. Kali kedua dan di mana bangkok emas atuh. Aduh aing mas antam aduh kayaknya. Saya sebelah goblok anjing teh. Kalau aing gue. Aduh anjing. Gitu dago teh. Goblok teh. Eta geus aya deui jelema mah bae. Geus ditagor 2 kali jadi 7 di dieu mah bae. Aduh. Ayeuna rek ka mana nya? Rupa-rupa wae. Bangkong emas teh naon teh. Mun teh da si bangkong emas teh. Ngeuing Bang ya. Di belah mana ayeuna? Sakarek kadeng urang ge. Asal dieu. Anjing. Bangkok emas heuh. Atuh kumaha nya eta bangkok emas. Mas ge mahal, mas anta mahal. Aing balik ya. Baik, jelema ya deui itu. Bawa menyalahkeun ya dekat dia ya.
Wah, mau didagor. Mak, binten. Mantep. Mak Iyang teh tadi itu cina neangan bangkong bodas. Bangkong bodas. Bangkong emas. Eta teh. Dijual ke Kanuyo Krimen. Bangkong emas. Sakarek ngadeng, ini orangnya. Emang sabaraha sih mun dicari mah sabaraha sih mun? Mahal. Samilieur lah, samilieur lah jika nama. Apa itu? Lumayan. Orang 50-50 weh. Ayo, apa itu? Bangkok emas wah, asal emasna tong bangkokna emasna weh urang mah. Ayo mama ya. Beres teang kali itu weh. Sugan weh bagi tilu. Lumayan weh. Lumayan, Gitu. Heeh. Kayak mingguan. Heeh. Iya. Iya. Alhamdulillah benang euy. Dapat duit gede. Bet, tadi yuk bulu. Bangkong emas teh benang. Wah, benang. Geus lah. Geus eta mah rusak urang we. Eta mah beli rokok juga. Kayak gu Mang Toha anu panganana eta. Oke sih Bang Yang kurang ceklan mah. Jig Bang Yang mah beli rokok mah. Jig. Benang satu bet. Duitnya mana? Titip ya. Masih kaburnya. Aman. Ting eta mah kurang dikei jagaan tah. Beli rokok juga itu. Tan. Itu ya. Heeh, sok bulu. Ya terus kumaha ieu Bang? Geus gampang we. Mang Toha eta dibuka. Orang langsung ngumbruk ha. Heeh. Oke, tungguan heula ke saya da baba ye. Nah posisina urang ngeunaheunnya. Sok. Yang satu Bang. Kelak kurang ke dihitungan loh Bang. Siap lah, sok hitungan. Heeh. Hiji, dua, tilu. Benang. Bet. Benang bet. Ai bangkong. Mas anjing imah aduh mas goblok. Anjing. Waduh, aduh, ayo. Kebalik anjing. Pak Iyang cenah bangkong emas. Cenah waduh. Aduh, aing katipu deui goblok nek dieu katipu. Aduh, aing. Aduh.